Eta keur naon euy tetenggelan jika sana ulah gawe. Weh. Sorry. Aduh. Kenalan euy. Buru-buru hayang sih kena si Ki Panon. Tuh, diupla. Aduh. Atuh Naon siapa? Gitu. Aduh, naon si maneh tadi ketinggalan tak kacau kitu urusan gawe. Tangan apa mana dia orang teu gawe tiba lagi nganggur. Nyetek kitu kuaya tuh bray, atuh ngaruksak kata mah. Pantang kelatihan ye. Kata naon? Anu ayeuna usum bangsat. Bangsat? Bangsat. Bangsat di mana? Tuh kemari aya di tetangga. Anu kakarek pindahan geus kebangsatan. Beunang tapi bangsatna. Pugu ge kabur euy. Aduh, Aya mah panggilanna di mah ieu. wani kitu maneh? Wani atuh. Emang kamari kumaha caritana eta? Ye. Jadi kieu nya kurang cong caritakeun ye. Kamari teh. Mana tangga? Ye, kitu mana kana bayangkeun ye. Oh, sorry. Lanjut. Aduh. Nah, jadi gitu coy ceritanya teh. Mati. Berarti kayak mah kudu aya ngaronda coy, da mulai serangan jiga barangan gitu lah indit. Baik. Tata musul di luar tah. Belah mana? Tata di luar tah. Di mah bolong. Nah, sok. Tah keluar tah. Tah heuh. Tembak. Baik tah. Sok siap. Baik. Tuh jadi tuh belah hareup. Nah, siap. Baik. Baeng benernya. Mana nih? Semu sih heuh. Saha we? Sawi. Udah. Ayo udah. Keren. Oh ya. Oi bangsat di situ ayo. Lagi. Ya, jijik. Lepaskan. Yang mana sih? Tanyalah. Nah, dia rusuh ye. Mana sih? Mulas orang ya mah. Mulas. Tuh. Aduh. Aing.